hari dia gawe. Kira berangkat nak Engke sore aing berangkat jam 1. sorangan. Bu aing skema sorangan berarti ulin ya. Nah, nih dia sorangan sorangan. Atuh ik kene. Atuh ari perlu majeng unang tuh dia ulin. Bu aing jeung unang mah. Tam atuh beda umur tuh aing. Atuh dina kita mah kakaranggeun teh aing mah teu hobi bu jelema kakaranggeun. Atuh henteu bongke mah, ari dia bager makan unang. Ngomong nanti tam berdag-berdug bae ka hate, terus sensian teh di jelemana bu aing kawalahan. Atuh meuji sih. Jadi ik bae burung hari dia teu dek jeung unang mah. Atuh kege aing balik deui ieu. Sugan kayak mah koeng dia diajak gawe ka ditu, ari aing geus gawe mah di ditu. Dia sampai hero tadi ditu. Atuh paling ya 2 tahun. Kan jauh Bangladesh, pira ku aing bolak-balik sabulan sakali atuh beko ongkos aing. Edan 2 tahun. Kebeul keneh tah mah. Atuh pasti aing angkat ge encan dia mah. Buh, edan. Aing balik burung ya. Alus aing. Nah tuh dia balik, jangan berangkat atuh. Alus aing ku ieu mah. Non bawa. Dia mah dong kesonoeun kan aing. Terusnya. Aduh. Itu tega sebelum aing ninggalkeun baturan. Gati atuh jaing butuh sarua. Senjata siap. Siap. Seksi pertampilan siap. Siap. Seksi perkelapaan siap. Siap. Sebelum permendoan kita dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dan kemenangan. Non kemenangan, ku ngecaprak. Poho pendapatan maksudnya. Seberapapun pendapatan orang, poe ieu urang kudu tetap syukur karena Allah. Siap. Cek peralatan, mulai. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Bubar barisan ke wilayah masing-masing, jalan. Iyong, kemana Yong? Kamana nyerdi aing di tadi. Nah, nih Iyong datang. Kerang amat. Kadi dia ya. Sengit aing kana dia. Aya naon si aya naon? Aing mah. Heula, cenah heula ya. Sekarang dia lo ngomong ya. Gandeng ku air naon. Iya, naon maksudnya di dieu ka jawara tanan dia di dieu. Hah? Masalah naon sih ieu? Geus lo omong deh, sok omong. Udang deh, udang. Wangel amat di dia. Awas dah ku aing mun kanyawan jawaraeun deui, mau dibere hirup dah ku aing. Sieun aing dia unang. Awas dah mun ngajawara deui sekali-kali deui, mau dibere hirup dah ku aing.
Siapa itu? Ngegoler be. Dia Unang. Awas kuaing dia. Astagfirullahaladzim. Awas tuh kuaing Unang. Pengangguran. Jam segini masih molor. Mau jadi apa? Aha, aku videoin ah. Aku laporin sama Kak Unang. Dia Unang. Awas dia Unang kuaing. Bebek kuaing dia Unang. Awas kuaing dia Unang. Mantap nih. Waduh. Udah cukup segini saja. Sekian, terima kasih. Woi, udang beban keluarga. Dasar beban keluarga. Mau jadi apa? Sembarangan. Besok aing mau gawe lah, bukan pengangguran lagi. Aing maki keur mas-maskeun awak bae. Aing ngarasakeun jadi penganggurannya anda ya. Isukan main semua bisa barang kikiran gawe. Ada kadek naon sih nganggu aing bae keur hajaran si Unang aing keur ngimpi ge. Bat. Alah, koswani bae karena si Unang. Aya buktina ku yang di video dia keur molor tadi. Laporkeun ku yang dia karena si Kak Unang. Laporkeun ka ditu, teu sieun aya makana Unang. Kalapa, pergang amat dong ujian. Taek be kitu. Ulah. Kunaon kitu? Cekolot baheula teh mah, lamun teu menang mulung, malang. Lamun teu menang malang, atuh paling. Orang emang hina di mata manusia, tapi orang ulah sampai hina di mata Allah. Waduh, orang miskin kepaset tuh. Woi orang miskin, awak tak penuh kupung pulutan. Alah, ulah balagu si dia. Sugihku pakaya kolot doang ge. Bangga amat, hirup dia kitu amat. Orang miskin ulah loba gandeng. Geus yeuh aya menek jalan di level di leuweung bereungit. Obat. Paeh mah moal bisa mandikeun sorangan barang. Oh, atuh. Dek deh mandikeun eta lah. Kahayang aing. Hanang haram oh. Wow, kemarin nih orok, rare amat. Tuh ngajak-ngajak tamendo segala. Unang! Woi, Unang! Sah, terjalukan, tebadap amat. Weh, jantoy. Ada salik ya? Rek lah entoy ka dia. Untai entoy. Juragan nih mah. Nya. Nek naon ka dia? Sekedar info. Ya, dia aja. Ya. Bu. Eta si Iung walunjak. Beujeuk Kak, hajar beta si Iung. Nang tangan kakak eta Kak. Disamperkeun ku aing ka ditu eta. Walunjak kan aing. Wajah kakak mah teu tarima, nek lempang kamu langsung sampeurkeun ka ditu. Kakak poho, di mana tayung gore? Tuh, di gardo. Tadi meninggal di dinya. Pul. Pul. Epul. Kamu tak epulnya?
Nek pamit, nek berangkat. Syah.